Minggu daerah Depok Jakarta dugi kambak man kidul tungtuna hujan. Hujan kalayan intensitas sampang dugi ka sedem dirusak ku sababaraha daerah ibu kota sareng warga sakurilingna. Bagja ogeyen karena parantos langkung di sasi tanpa hujan sahentena tiasa ngajantokeun hawa langkung sehat. Parantos disikat ku hujan tapi kanyataanna kualitas hawa Jakarta henteu ningkatan indeks isuk Senin IKR nyatakan yen kualitas hawa Jakarta henteu sehat. Greenpeace Indonesia nyatakan yen hujan tina modifikasi cuaca henteu acan tiasa ngaloncitkeun polusi sapertos polutan PM 2,5 anu ngabahayakeun kesehatan. Hujan jenengan nganukur ngalaraskeun hujan enya ke jalan tapi akan masalah itu ngajawab. Hayu urang merioskeun jenengan PM 2,5 ieu polutan leutik anu ngukur seperti kinajang lalu sangsa. Eta leutik pisan sari di jerona saleresna menguruskeun iradatun merkuri biasa besi biasa terjatuh anu ampe. Sari di sagala jenis sare Februari satengahna. Tahan ieu sare moal ngaleuwis dijantung sanaos dina hawa. Nalika disampun hujan eta Rupa-rupa usaha parantos dilakukan pikeun mulang hawa seger ka ibu kota, tapi eta pasti peryogi peran sadaya pihak. Mimitian ti ngaevaluasi penggunaan batu bara di PLTU Sakitar Jakarta pikeun ngirangan penggunaan kegiatan pribadi sareng ngalih ka angkutan umum. Laporkan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, bahkan Tangerang Kidul tadi wengi merupakan hujan berat buru akibat tina modifikasi cuaca anu dilakukan BMKG babarengan sareng BNPB sareng oge TNI AU Angkatan Udara. Tapi nyatana modifikasi cuaca ieu henteu ngaduhan dampak kualitas hawa penting di Jabodetabek. Kali ku tukangan kuring bahkan gedong-gedong masih katutupan polusi, bahkan upami ditingali tina situs indeks kualitas udara IKR di daerah Jabodetabek khususnya di Jakarta masih dina nomor 160. Jalma anu murang kana kategori anu teu damang kusabab eta masyarakat didorong pikeun ngiringan kegiatan luar sanaos kapaksa pindah keluar kamar henteu hilap ngagem masker pikeun nyengah infeksi engap tina laporan Bekasi. Email Amelia Putri.